Batu genah cicing di kebon ya. Aduh aing mah bari moyan kieu ya garanah teuing hirup teh lah Gusti nu agung. Hah? Naon? Lain abdi teh arek ka warung heula. Nyata aing hoream jauh geuninganan kudu ka Lebak. Hanya heueuh ka Lebak atuh narek kudu ka mana depan nya warung mah dihanap. Lah atuh isuk ke we atuh sekalian. Ka warung mah aing geus lohor lah. Nah saha anu butuh kitu bieu? Nya urang nu butuh mah. Nah, ai butuh mah atuh jug init sorangan. Heupan ari butuh ge ari mung mah nya. Kumaha atuh? Aing saku engke we jeung engke sagala rupa. Heuh maneh hayang naon atuh make kudu nitah ke warung we maneh mah ayo. Pan urang nu butuhna ge atuh meureun teh. Maksudnya sakalian. Sakalian naon? Pang nyokotkeun kue. Lamun arek mah Aku maneh waktu lah. urang mah capek di Mana tadi ge oge. emu, urang ge emu Dapat sarua. bemereun ai ku lalaki mah Kang. Atuh da ka warung ai ku lalaki ari ku awewe sarua we atuh teh. Pan urang mah tadi ge capek geuninganan ku lalaki. Heudeus sarua urang ge capek. Atuh akang mudun saeutik mah sakedeung ka dinya teu pira itu ka tempo ti dieu oge jauh Cek urang ge kieu ti kamari oge ninganan. Lamun aya ka kebon, sasadiaan ti sore nanti ka warung pan isuk-isuk teh langsung dibawa. Da eta maneh mah teu ngawarung. Pan ari isuk keneh nganyuk mah era. Lain isuk maksudna sorena kamari na teh. Nganyuk heula ka warung. Salah da jeung akang. Jadi isuk-isuk teh teu jadi kieu langsung dibawa pan ka kebon meureunnan barang-barang teh. Kitu teh nama ada ari poho ai tadi rek nganyuk isuk apanan era isuk mah teu meunang nganyuk Kang. Geus we atuh lah teu kudu ujak anyuk atuh. Memuar Sia mangan nganyuk kepikiran teh nganyuk jeung nganyuk we. Di kebon lapar meureunnan. Pan sanggup ge teu dibawa poho deui di dapur. Tang geus gede ngan titah nganyuk we. Nah, Kang Tani can kahasil lieur sia mah. lain asa ku akang dititah. Sada ai unggal poe teuing mah atuh. Asa ku serba salah. Hayo. Aing nu serba salah Balik mah. geus ah. Heuh geus sabadosa balik mah jika itu ah. Capek mikiranna oge ah. Aing ge capek mikiran sia teh ngan hoyong we nyieun perkara we. Kalalaki teh teu cara batur. Adem ayem. Nah ari maneh ku ngeyel we hirupna teh. Bosan aing lila-lila mah ngahareupan maneh teh. Nah dina sirahna teh enak ngaonan eta teh jelema teh ngan hayu we kitu dina sirahna teh aing heran. Ngaras we sirahna teh jeung mimacu pi paseaeun. Oh, naon ieu teh? Kunaon make nanggal. Shit. Shit, baik syah. Anjak pasea jeung urang maneh kan. Yo eta kesalaki ampun aing mah. Nah ari maneh kan kitu jeung kitu we. Lieur dina otakna teh eta teh ting aya naonan aing dina sirahna teh ngan kitu we. Keuceurgan kasopanan kasal